Dua, dua. Itu kusir bangun ambek-ambek teh turun tina delman kuda di pecutan teuing teu aya pisan ras-rasan teu ngaraskeun bongkena ka sato lain padahal mogokna lantaran geus capek teuing hayang ngaso eureun heula. Naha abong teuing nasib abdi jadi hewan digawekeun benang peuting dirangket daya ras-rasan abong kena abdi sato tengaraskeun kanu capek sadi